Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balat Papa Lima ya. Nah, ya simkuring bade nepangan sahabat balat Papa Lima nya eta ownerna kaosna ekstrim anu tos koncara. Anu boga label, anu gaduh kaosna ekstrim teh tinggal aya boga. Hayang magang, hayang nonton teh. Budak nonton teh mah yang magang. Nepungannya ayeuna Pak Heri. Tapi Pak Heri ini aya unggul. Nanti tinggal itu lah. Ayo, check it out. Assalamualaikum. Tuh, badan ayahnya pokoknya mah nanya si Pak Heri itu. Orangnya kalau sudah ekstrim, yuk orang bincang-bincang. Assalamualaikum. Aduh, alhamdulillah ini dugi di Bumina. Ownerna kau sudah ekstrim teh. Tara, Pak Heri. Kumaha Bang? Pak Heri. Alhamdulillah. Pak Heri asa awet di Kapungkur pas abi pertama ke Penang. Oh gitu. Mang nabi. Lockdown. Seduki. Nangin curiga ngangonan paling kita bekah itu Mang. Sanes formalin. Yang bekah bolu teh gini rada bekas. Nangis. Abi malam lagi ya, tanya cepopo be. Cepopo atau naon itu nyebut? Cepopo. Ada sering cepi ya. Oh cepi ya, cepo. Ya abi diciput nih. Cepo. Tingali abongna ownerna kaosna ekstrim yang rada. Kata kode. Yang rana. Oh yang rada kode banyak. Tapi kan yang rana unggul. Apa yang rana unggul? Oh, yang rana orang. Cuman tulisannya. Rana orang mah pasti nggak abi. Oh, rana orang. Wih, mantap. Mun gitu Kang Heri, sejak kapan kita ke janten ownernya kaosna ekstrim pas apa maksudnya? Kumaha ide nak bisa bikin kaos Sunda seperti ieu tapi pas abi ninggal ge anjir keren euy hayang randa abi ge pas pertama ninggal kitunya pas tertarik guys hayang beunghar pas abi kepo di Instagram dan ternyata keren pisan kata-katana Sunda pisan kumaha sih eta abi yang perang paen ya turun cepo nya sareng tim ya terus biasa nongkap ka rompok sim kuring ngaturkeun nu ge tos hoyong nono mina teh hoyong terang kepo saur urang kali ayeuna mah hoyong ngaguar perkawis Sunda ekstrim. Salarasna kan memang abdi di kapungkurnya bermain di konveksi teh gitunya tinu perkaosan lah gitunya. Tos aya kan 15-17 tahunan. Wow, konveksian teh gitunya. Batina Tapi dah memang abdi memang kapungkur eta mah sambil berjalan aja abdi memang hari pada melama memang aya mungkin bisnis kedua namanya terus pas kalarasan abdi ngawitan Sunda ekstrim teh salarasna abdi teh idena teh kieu abdi teh hoyong ngadamel kaos nanti nu benten sareng anu sanes. Benten hoyong anu sanes. Intina hoyong nge-branding. Cepo hoyong nge-branding. Tapi kan ayeuna teh nyapunten ya, kan seueur di Jawa Barat terutama di Bandung gitu anu ngadamel clothingan anak muda gitu nya. Iya. Gitu dengan anak muda dengan bahasana anu nyapunten. Kadang abdi ge teu ngartos maksudna. Kadang aya nu meser ngange duliange tapi kan teu ngartos gitu nya abdi teh. Bener. Abdi teh ngemutnya
ya pasien abdi kan sok cawokah gitu nya, sok ngobrol ieu, sok kitu ieu, sok heureuy lah Orang kasana Sunda, mana kebiasaan Sunda, sok iya. heureuy teh teh da orang Sunda mah resepna heureuy gitu nya. Teh tos we teh abdi hoyong nyobian cawokah teh kan gitu, kaos-kaos cawokah gitu. Eta teh berdiri teh September 2018 jadi 1 tahun ayeuna teh. Tapi lu udah merajalela atau spiral Alhamdulillah cukup. Terus Nya terus abdi teh da kawitna mah iseng nya, kawitna mah iseng kawitna. Da can ngabranding gitu kan produksi sapertos hayang rana, terus hayang modal punten nya, hayang modal hayang rana. Ada mah 2 desain eta teh, kieu teh. Pertama teh hoyong rada sareng hoyong modal. Pertama teh abdi teh di FB abdi teh di sanes diiklankeun, justru abdi mah sok saha anu hoyong kaos hayang rana sareng hayang modal di pasihan ku abdi. Ku abdi teh kitu, abdi teh ngadamel teh ngan teu seueur nya basa teh kalau 80 siki lah gitu lah. Dan ternyata abdi teh nya teu niat bade ieu nya. Dan pas anu pertama kali nginbox 5 menit 5 menit saat abdi posting 5 menit aya nu ngainbox ka abdi. Kan produksi seueur henteu carencangan eta teh. langsung Terus kan abdi hoyong tapi abdi hoyong meser 80 siki nu rencana ku abdi bade di ieu kan teh gitu nya di awur teh malah jangan artos. Aduh alhamdulillahnya. Iya, pokoknya nama idena cemerlang balad pokoknya mah nya urang teh kalau mau buka ide sok kolek gali deui. Akhirnya keren ya. Nah, terus kayak eta pokoknya abdi teh da kaidean teh nya teh produksi we abdi teh kitu nya. Abdi teh terus digali. Nah, ieu teh kan bahasa teh nu kieu gitu nya. Nah, tiasa ieu digali ku abdi teh. Digali ku abdi ternyata memang bahasa Sunda mah ningan beungar kecap ningannya. Beungar kecap ningan sok sakareureui dari orang Sunda mah sakareur itu ningan da abdi teh diulik, didata, dipelajari tata bahasa dan sebagainya ku abdi teh. Sigana ieu naon namina teh bisa naon namina teh ieu pibumingeun gitu nya. Soalnya kacan aya Memang seueur, coba saya sebenarnya seueur anu ngadamel kaos bertema Sunda. Cuma kan abdi hoyong anu rada beda sesuatunya. Hoyong aya nu benten tinu sanes terus hoyong anu nu ngangena oge hayang pihak keseleun di pas keleun batur gitu nya ada zaman ayeuna namanya. Nah, abdi teh ngadamel eta atau mewakili jasa mungkinnya. Itu abdi teh tos abdi maniatkeun bismillah basa teh abdi ngabranding. Emang karasan abdi background master abdi kan di marketing gitu kan nya. Tos ku abdi terjunkeun ka dinya ku abdi teh. Alhamdulillah dugi ka ayeuna produk Sunda Extreme tos dugi ka mancanagara. Ka Hongkong, ka Taiwan, Jepang, Swiss, Inggris, ari Nusantara mah sadayana Papua, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Sumatera. Eta teh salarasna justru orang Sunda anu naon namina teh ngumbara. Anu ngumbara di daerah mungkin kangen anjeunna urangnya ngaraos reueus meninggal ngange acuk Sunda. Urang posisina nuju di merinding ya. Jadi merinding gitu. Kadang aya anu nyarios ka abdi di Jepang. Nya anjeunna lami di Jepang. Hoyong wih ka Jawa Barat ya kan. Berarti obatan. Pas tinggal kaos aduh Kang cenah abdi mah asa dilemur cenah. Pas ngangge kaos Sunda Extreme teh cenah ieu bahasana lucu cenah. Pakai kaseleun batur abdi mah dianggo cenah. Pasti orang Jepang nanyakeun, "Naon soalna sih?" Aya testimoni deui. Jepang aya testimoni deui ya. Pemirsa. Orang di Tiongkok teh anjeunna teh ngadangu mungkin viralnya Sunda Extreme teh anjeunna teh ternyata kantos wisatawan ke Jawa Barat. Searching enggak kantos wisatawan ke Bandung. Iya.
Aja nanti milarian kaos gitu. Oh ini di Bandung ini nah seperti gitu. Terus aja nanti milarian informasi terkait sarang ya Sunda Ekstrim gitunya. Ada aja nanti di Tiongkok hoyong ke Bandung deui gitu. Tapi hoyong misal oleh-oleh alhamdulillah kamari teh nge-DM, kurencangan direspon. Langsung dikitukeun padahal teu ngarti bahasa Indonesia, Sunda teu ngarti. Ayeuna hoyong hayang rana, berarti teh apal tulisan hayang rana teh naon. Inti nama iya mewakili oleh-oleh oge. Ada orang Garut orang mana? Jadi bisa dijadikeunnya. Leres. Ya viral justru harus di Bandung. Tuh, di mana we eta? Viral di Bekasi. Bekasi viral, kantos viral oge di Tangerang Jakarta memang alhamdulillah. Tuh, dan YouTuber Jakarta alhamdulillah artis-artis oge nya anu tos ngararange nyatur nuhun gitu ka Kang Haji Sule. Ka Sule tos dugi ka atos. Ricky Aiman Ricky. Aiman Ricky sok tinggal YouTube-na Aiman Ricky. Order kabli hoyong randa gitu. Aiman Ricky atos eta teh janten justru di Jakarta selain di Bandung justru viral kan ya teh kan. Namun ngaku orang Sunda kudu make kaos Sunda Ekstrim. Iya, ya tapi can make kumaha ya teh. Siapa teh? Mana? Iya banyak Kakak teh. Makanya. Ya. Tuh, balad. Beli balad. Iya kumaha hargana kumaha? Angge. Itu balad-balad abi misalkan aya periode ya ka ieu we ka IG kaos Sunda Ekstrim. Eta aya naon teh aya reseller. Anggo heula ieu teh. Lanjut teuing kayaknya. Balad. Bade dengan ieu. Eta yang video heula we. Tuh. Tinggal kata-katana pemirsa namanya Bante? Balad. Bening hitut tibatan datu. Kumaha ieu teh jadi maksudna kumaha ieu teh? Karena ayeuna teh keur zaman pandemik teh. Gitu, zaman pandemik. Iya, bener zaman pandemik kana teh. Di Sunda Ekstrim mah diplesetkeun we kan gitunya. Kreatif. Orang cobaan heula nya. Kreatif pisan bener. Kalam. Bahanna bagusnya ieu mah benten jeung ieu tinggal we. Laras. Enak. Ya, memang order khusus lah. Kan. Jadi iya teh kumaha Pak Heri emang dari segi bahan riset dulu atau gimana? Terus karena kan abdi tos laminya baru dikonveksi lah. Ya kacang ieu lah masih namanya teh masih anak bawang gitunya kan abdi belajar ya alhamdulillah gitu kedah kumaha abdi ngadamel branding kedah kumaha ngadamel ieu gitunya memang justru coba enak seueur nu hoyong meser branding Sunda Ekstrim teh tah teu aya hiji pertarosan ieu teh misalkan hayang randa itu teh kumaha ini teh udah dia hak cipta dipatenkan atau kumaha atau asal bae nu penting mah atau kumaha iya laras kalau Sunda Ekstrim brandingna namina Sunda Ekstrim. Brandingna kunaon ayeuna nyebatkeun abdi kaos Sunda Ekstrim. Nah, abdi teh di salasna di branding mah Sunda Ekstrim. Sunda Ekstrim ge di branding mah ngan cuma kumaha abdi hoyong masyarakat teh naon sih Sunda Ekstrim teh? Tong sapertos Sunda Empire gitu, Sunda naon gitu lah. Mata ku abdi di tambihan Sunda Ekstrim gitu. Ame masyarakat teh mengenal lamun Sunda Ekstrim teh kaos lain LSM, sanes nusanesna gitu, sanes bubur hayam, naon lah gitu. Tapi emang khusus kaos untuk produk itu kan? Sweater oge biasa. Muk atau ente? Untuk muk mah. Sunda Ekstrim itu. Kayak kan anak kaos Sunda Ekstrim kaos banget. Mau paling sweaternya ya. Seperti gitulah. Abdi mah tinu pengamasan ge benten alhamdulillah kan. Dan khusus teu ngage kresek, ngage pipiti. Kumaha sih PPT teh? PPT. Dan PPT ya balad dan lamun dikintun ka nu meser di jantan PPT ge. Sanes nogasi, sanes besek kanggo tuangeun lama abi ke zaman selatan besek kan kieu. Maka alam asa muringkak bulu punuk ningali PPT. Iya bener bisa jadi packagingnya teh keren aslina. Sudah bingit iya mah.
Sugan abi bayangan teh kunaon, ku keresek mah geus biasanya. Ku keresek terus kunaon geuningan nya. Geus biasa ieu mah keren. Jadi kieu nya. Kieu tah, kena kangge stiker kieu. Itu kan stiker kieu. Gitu balan. Tapi sok aya ieu naon teu naon bajakan atau kumaha? Ya ieu mah aya wae lah di oknum Tapi banyak. Kantos. Oh, Sabaraha kali gitu. Tapi ya pabrik ge masih naon namina teh diselesaikan secara kekeluargaan. Kumargi kan hari izin mah ayeuna nuju ngantosan di Kemenhub kan tuh laginya. mun Itu izin daftar haki untuk dilebetkeun. Kade eta anu ngajiplak, anu ngajieun kawe-kawe, tapi ai saur abi mah harga mah moal ngabogodo. Malah da pasti aya ciri khasna. Ieu Pasti astina benten dinu hargana oge anu terang barang, terang naon dinu sablona oge keren ieu mah astina. Tapi izin deui Kang salerasna Kangnya. Aya anu teu acan ka ieu keun nya salerasna abdi hoyong ngamumule bahasa Sunda. Tah eta bener. Hoyong ngamumule bahasa Sunda. Soalnya kan ayeuna mah zaman aya barudak zaman naon teh nya sok ke barat-baratan ya. Ada masalahnya salaku orang Sunda teh istilahnya mah bahasa-bahasa nu kieu tah bener. Ku ayeuna ka Sunda ekstrim jadi tereksplor gitu nya. Oh aya deui gini oh bener. Jujur abi oge dinu salah sahiji lagu abi aya. Ieu kanggo tersalah. Ieu oge tinggalnya tuh. Iya. Ieu ari abdi mah justru punten ya ku abdi di Guar. Mun siap. Aya fungsi kanggo mengenalkan bahasa Sunda lamun bahasa itu nya yang mengenalkan bahasa Sunda teh kan bahasa Sunda teh kecap beunghar ti kecap. Kecap. Nah, kalau teh di Guar sapertos kieu. Nah, ieu mah ada bahasa urang pisan. Contohna nu tadi nu ieu nya mending itu tibatan batuk gitu nya. Nah, lamun batuk oge pasti dicurigai gitu. Ayeuna mending kada hitu teh kan gitu. Iya deui ieu. Mun teu ngoprek moal nyapek. Ieu salah sahiji support, lain support jadi maksudnya Gitu kan. lamun teu barang awe urang teh moal bisa gitu. Nah, kan bahasa Sunda teh bisa ieu pepeujeuh nya, pepeujeuh nya kangnya. Lamun teu ngoprek kan urang nya lamun ngadep cicing di mah da moal nyapek atuh mah. Mau aya duit langsung. Lamun cek kolot baheula mah dapur moal ngebus. Nah, ieu mah kan moal nyapek. Terus saya kumaha Kang, jadi setiap desain kumaha ide sendiri atau gimana ini? Mun terus di ari kanggo tim abdi teu seueur ngan duaan gitu nya tim andalsan viewer kanggo ide bahasa sareng desain abdi kumargi kan nya kadang abdi sering ngobrol sareng tetanggi, sering ngobrol sareng seniman. Jadi bahasa sendiri gitu. Sehari-hari ngobrol. Terus kadang abdi naon nambina teh lebet ka komunitas mancing, komunitas manuk. Ngannya kan ana mah seueurnya komunitas manuk mancing dah. Aya kan teh kata-kata komunitas selingkuh. Aya teh kata-kata anu tara kalaluar ningan. Dasarna teh orang Sunda mah sok karitu ningan. Nya. Sok kan geus puguh mah kata-kata teh kudu kieu tapi dilebarkeun. Tah eta fungsina abdi teh yang emutan kadinya. Abdi ngadamel Sunda, ngadamel kata-kata sapertos kieu kan. Mun teu ngoprek, moal nyapek, kan gitu. Mending hitu tibatan batuk kerjaman ayeuna mah kan gitu. Kapugur mah aya nu hitu teh wah, mana mah hitu gitu kan. Ayeuna mah nu batuk besok, ayeuna batuk wah dibalik kan. Tuh bener. Lain kreatif bener. Tah intina mah jadi kesimpulan mah kalau Sunda ekstrim eta teh jadi kadang pepeujeuh, kadang urang celotehan anu sehari-harinya ya gitulah ya anu penting mah aya ka Sunda ekstrim ngange ka Sunda ekstrim pasti aya seurina mun aya keselna aya keselna aya banggana gitu seperti hayang kawin ya urang teu kawin-kawin mangge we ka Sunda ekstrim hayang kawin bangga urang hayang kawin. Dari kualitas bahan yang nanaon mah insyaallah lah moal ku produk luar ya, insyaallah ku produk diso lain moal aslinya iya bener bahan pokoknya mah wajib ya pokoknya mah anu ngaku orang Sunda nya wajib make tinggali ya insyaallah lah pokoknya hari ka
bahasa mancanagara mah atos. Atos tuh. Atos. Kira aku kayak lagi kok. Ya mudah-mudahan lah ieu banyak kan. Niat abdi mulai bahasa Sunda ya aku kaos teh lah gitu. Tong ele, kamu nu barudak ayeuna barudak anyar ayeuna. Jadi tong urang teh tong sok ke barat-baratan tuh. Eta kapang nama. Urang teh justru kudu majukeun. Ini salah satu ieu teh salah hiji ngamajukeun orang Sunda urang teh. Gitu. Ka Korea kantos. Abdi ngadamel ka Korea anu tulisanna hatur nuhun. Nah, ieu produk abdi anu dikintun ka Korea. Aya Korea hatur nuhun. Ieu teh artina gomawo. Gomawo teh naon? Gomawo teh hatur nuhun bahasa Korea. Saperto sampurasun bahasa Korea teh kan anyeong. Gitu. Eta teh justru pesanan orang Korea. Anu kantos. Nah, anu kantos ka Jawa Barat khususna ka Bandung belajar bahasa Sunda. Tapi teu aya bahasa Sunda. Di nama ieu kaosna gitu. Orang marketing otaknya. Orang Sunda ieu mah bener. Iya kan hatur nuhun kreatif. Dianggo ku Haji Sule, dianggo ku Haji Sule oge tinu klipna sareng Nabila Gomez. Terus serah pokoknya nu kieu terus lebet ka asisten Raffi Ahmad kamari tinu acara ieu guys kang ge. Itu memang ya kata-kata nama kan tersadayana hayang rana. Ya kan hatur nuhun kan bahasa Indonesia oke simpel tapi wah bener hatur nuhun kieu we gitu. Terus kalau upami misalkan kieu nih Pak Heri aya beberapa misalkan tapi yang kata-kata seorang tiasa eta teh pesen atau napi kumaha kata-kata seorang bahasa Sunda misalkan misalkan di Pak Heri teu aya misalkan di Sunda ekstrim tapi urang mah hayang misalkan hayang kawin deui atau misalkan hayang kawin 2 kali tiasa eta teh ya tiasa wae Kang, tapi kumargi kan kieu Kang abdi kan gaduh analisa Kang, analisa nya sapertos kan ari abdi kan background di marketing Kang. Background di marketing kadang tunak bahasa teh urang ge kedah ningali heula nya. Kadang ari asal Kang. Kumargi kan abdi tos gaduh badan hukum. Ka hiji eta, kadua ari satuan kanggo pemasanan secara teknis gitu satuan mah memang tetiasa da abdi sanes kaos satuan gitu nya. Kaos anu tiasa damel satuan. Terus tinu bahasa oge abdi rada selektif kan. Sur anu hoyong kieu kan kumargi abdi memang tos berbadan hukum teh terus billing ke janten awon ka sana gitu nya terutama ka Sunda Ekstrim mantap abdi nyeleksi lah gitu mana nu sakintena layak diproduksi gitu. Intina abdi urang mulai bahasa Sunda ku kaos gitu lah. Ya pokoknya balad inti nama upami misalkan resep ka Sunda Ekstrim atau napi tinggal dikepoan we di Instagramnya Instagramna naon Kang? Instagramna kaos Sunda Ekstrim. Kaos Sunda Ekstrim. Facebookna kaos Sunda Ekstrim. Kaos Sunda Ekstrim. Nah, pokoknya mah anu bade order, anu bade pesen langsung wae bisa ke aya adminna nya, aya adminna pokoknya mah bade reseller aya di 7 kota. Reseller aya 7 kota. Di 7 kota. Di Indramayu aya. Di Indramayu, Majalengka aya. Teras di Subang aya, teras di Bogor aya, di Jakarta aya, di Bandung aya, teras di Bandung Barat, Sareng Cimahi. Gitu 8. Tak upami ieu anu aya ngabentenkeun antara KW sama ori kumaha eta teh Kang benten di naon? Pertama tinu kaosnya, tinu bahan memang abdi benten tinu sanes dan memang daya bahan anu sami sareng abdi gitu dan memang abdi gaduh rahasia Kang eta gitu nya. Dapurna lah, masakan mah seueur tukang lotek oge seueur tapi kan benten-benten kita mau masakna eta. Terus kedua tinu desain kayak memang pasti kan orang akan melihatna eta pasti Sunda Ekstrim banget lah gitu. Gitu dengan kata-kata mending itu tibatan batuk, moal naon namanya teh? Moal ngopret eta terus katinggal lah Sunda Ekstrim nanti terus hiji deui aya ieu mana punten bali dieu. Tah ieu. Tah aya logo nu kieu. Ya logo nu kieu.
aya logo nu kieu kadenya lamun anu ngangge Suna Extreme teh logo nu kieu berarti sanes di produk Suna Extreme eta pembajakan lamun aya nu kieu nya kitu terus aya oge di dieu di branding di dieu aya oge anu alit aya oge anu ageng sapertos kieu yang ageng sapertos kieu gitu ya mah benten-benten desain anu ieukeun tapi emang aya nu hoyong oge nu desain ageng kieu gitu sami oge aya nu brandingna ieu kitu Suna Extreme gitu. Mun atuh kitu we nya Pak Heri intina mah kanggo barudak kanggo balad Popoli Maya hayu upami nu bade order tiasa langsung ka Instagramna Kaos Suna Extreme, ka Facebookna Kaos Suna Extreme. Hatur nuhun, mangga diantos kanu ka Suna Extreme. Hatur nuhun waktosna nya Pak Heri atau saya di YouTube balad Popoli Maya ya. Iya, mangga. Ieu mah di acara ngocoblak bareng ieu owner Kaos Suna Extreme. Ngocok teu nah. Ngocoblak ngorocok. Oh, ngorocok. Anes nu lain. Ya pokoknya seru kan ya dia balad Popoli Maya. Atur nuhun Pak Heri atas waktu nya. Mudah-mudahan Kaos Suna Extreme sing lagu sukses oge YouTube-na. Mohon ya gitu. Pokoknya atur nuhun ya. Iya atur nuhun kaosna. Wah, mangga siap. Siap. Ya atur nuhun ya balad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.